Doa hoyong Lailatul Qadar. Allahumma barik lana bima rojakana. eta mah dahar. Doa ngusir juri. Allahumma anta salam. Allahumma laka sumtu. Aduh, eta mah buka puasa atuh. Mau minum, Beringat padamu, mau tidur. beringat padamu. Oh, Susu. naon susu. Oh, kekasihku. Lain susu. Awak pegang begi kana susu ieu mah ya. Syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina ada'an lillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi mudawwirul awqati wal ayyam wa 'azaba 'alaina bis salati was siyam wa amarna bil ittihadi wasilatil arham. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syafi'il anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Anu dipihormat para alimil ulama, para kiai, wabil khusus sesepuh di kampung naon namanya teh Cipeteuy Ciranca. Mugia ya kasepuhan panjang yuswa sehat walafiat. Amin. Sadaya jamaah anu kupibados dihormat aparatur pemerintah setempat dikawit Pak RT, Pak RW, Pak Lurah. Mugia barokah turun hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Mudah-mudahan hujanna sing janten hujan manfaat maslahat dunia akhirat. Al insan bitadbir, Allah bitakdir. Jadi jalmi mah gaduh rencana nunabirkeun Allah Subhanahu wa taala. Simkuring upami ceramah biasana upami jadwal jam 8 jadwal jam 10 tapi dah hari hujan mah kira korek ngobrol jeung kursi. Jadi intinya hidup di dunia tidak lepas ad-dunya mahalun lil balwa. Surdina Ibnu Athaillah dina hikam, dunia teh tempat ujian. Di dunia teh tempat cobaan. Sehingga kadilatul hikum, jangan sampai anak ini, harta ini jadi fitnah. Jangan sampai urang ayeuna harta, anak jadi aduun, jadi musuh. Jangan sampai anak kurang jadi ayeuna jadi jalmi dialit keneh tos ayeuna jadi fitnah. Bentuk anak kurang jadi jalmi anu qurrata ayun, anu jadi jalmi anu lil muttaqina imama. Karena tujuan ibadah, tujuan sholat, tujuan zakat, puasa eta teh supados jadi jalmi nu la'allakum tattaqun. Jadi surga teh Bu Pak sanes keur ajengan. Surga teh keur jalma nu loba doa lain duit. Surga teh keur jalma nu takwa ka Gusti sahadeui jalmi-jalmi anu moal dihisab ku Allah. Hiji anta budallah wala tusyrik bihi syai'an. Jalma anu moal dihisab ku Allah teh ya jalma teh terus ibadah kuat tauhidna. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Terus naon deui ieu jalma ngajaga salatna, ieu jalma ngajaga zakatna. Nu paling penting sesudah Ramadan melaksanakan Idul Fitri nyata silaturahmi supaya loba dulur. Isim kuring ka dieu mah sanes ayeuna ceramah mapatahan kasepuhan, intina mah ngalap berkah ka urang dieu. Sugan we salah satu anu hadir doana diijabah ku Gusti Allah. Amin ya Allah. Sabab di dunia teh masyaallah Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah ramana aya makomna di Kendal. Syekh Syarif Hud. Eta dina sapalika carioskeun tulisan anjeunna. Sajalma di akhir zaman teu kuat iman, loba jalma nu copot iman akibat la tulhikum amwalukum. Loba jalma anu diuji ku Allah minal khauf rasa kasih yeun. Sieun teu boga be, sieun teu boga du. Sok turutan aja bae. Salah oge nu penting mah ngomong we. Sieun teu boga dun, sieun teu dihargaan ku batur. Padahal di alam dunia, hirup di alam dunia pasti papangih bapak-bapak di mana wae ge, rek di kampung rek di kota rek ka mana wae. Pasti papangih jeung ranjau kehidupan. Rana oge ngeureuyeun ngaji. Manya aya rana ngeunah matak jari rana ge bau. Da ustad ge dijieunna tinu barokah eti ari. Ustad tinu bau. Asim kuring rencana gitu. Tabu 11, 12 ceramah di Bandung. Karena ada haul seorang wali turunan di Mataram, di Pati Unus, katiduna ti ayeuna naon teh Jaka Tingkir. Masya Allah eta wali anu kurang nyebarkeun ku Allah di Cimahi. Eta teh jarang dihaulkeun teh, namanya 2 kali ku pribados dihaulkeun. Da pribados teleponan sok isi heula ke terakhir pribados. Jadi di Bandung mah sengaja ku pribados sok diayakeun haul-haul aulia Allah. Lagi wali teh aya nu masyhur, aya nu mastur. Aya nu masyhur seueur. Pamijahan, panorama malam menjarah teh yang teh kanu masyhur we bari kana beus. Padahal di dia oge di kampung ieu di daerah ieu ge seueur aulia Allah ngan urang teh apa? Da urang mah matana mata pedang. Oko molotot tapi colong. Beda aya basor, aya basiroh. Ari basor mah paningali luar, ari basiroh mah paningali jero. Eta mah khusus ke jalmi-jalmi anu tos marifat ka Allah. Sehingga urang di alam dunia wa fi ikhtiyarin la yazi al-muttasil idza ta'atta yazi al-munfasil. Sing Ibnu Malik in al-Ghiyah di mana jalma hayang berkah milih ajengan nu deukeut, pasantren nu deukeut, anu puguh sanad guruna sampai muttasil sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad anu min jami'i muallifil kutub wa syarriya wa musannifiha ila man ajajana ila muntaha. Sanadna ti guru urang ke guru urang ke guru urang sampai ke baginda Nabi besar Muhammad. Jangan sampai di akhir zaman budak salah masantren, fasilitasnya halus, fasilitasnya bagus, tapi budak masantren Syiah, Wahabi jauh tina aturan kolot urang baheula. Al aslu qawiyun nu alus teh pada melan kolot baheula. Ieu aya keneh para sepuh mulai. Bisi naon bisi urang ka ayeuna geus daya mah hese ngobrol, ada urang mah hese ngobrol jeung wali. Ngobrol jeung ulama nu geus manaot ge hese, da urangna loba dosa. Manawi di alam dunia sok urang jaga sampai jangan anak ini sampai ngaburu karena kitab al-YouTubi jeung al-Google. Eta teh nu mukaanna teh al-Geloi. Jadi nu nuturkeun ge astresi. Jadi jamaahna teh baraut taneuh aja. Baraut tai. Sok coba ngomong daripada setruk gitu. Jadi jelema mah teu lepas asapang bener. Mata ngaji teh supaya jalma leungit tina sombong, leungit tina rasa asa ben. Padahal urang loba sal, sok ngomongkeun bat, sok ngomongkeun tatang. Kadang-kadang di imah teh urang mah ceul loba ulang-ulang loba hutang. Eta nganyupai mah emok jeung Bang Kriling itu dah. Jadi itu di Bandung. Matak di alam dunia di mana urang gaduh putra, kullu mauludin yuladu alal fitrah.
Setiap yang dilahirkan ke dunia ini semuanya suci. Maka budak Islam ke nek Yahudi ke nek Nasrani ke tergantung orang tuanya. Karena aina sal Imam Nawawi dina Azkar dicarioskeun di mana budak lahir. Tingali Pak ka dieu ulah ningali mobil. Sokeh gerang aya motor tingali motor. Ceu-ceu eta ka dieu fokus. Lah ningali ame payung da mal hiber. Jadi dalam dunia kudu kumaha? Di mana budak lahir adan, hujan gede adan, aya guludug adan, angin topan, kahuruan, aya juri, salaki leungit. Teangan eti. Enti ni Mas nunung pokok mae. Ka dieu ningalina. Pokokna nu luak liuk eta teh berarti di imah teh keur loba pisan kabing, keur loba pisan kasus. Mata motivasi dikala kita anak pengen soleh-soleha, maka jadikan pengajian ini bukan tontonan tapi tuntunan supaya urang jadi jalmin nyambungkeun sanad guru urang ka baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asjili zalimin. Angkat pandangan sadar doa wa alijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim. Angkat tangannya semuanya bersuara, ibu-ibu yang di sana semuanya ikut bersolawat. Ya Allah, semoga tempat ini menjadi tempat yang barokah. Warijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berkahna ngaras berjamaah mugi barokah, kampungna mugi janten barokah, anaknya saleh dan soleha, ibadahnya semakin istiqomah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa asghili bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi. Tuh katinggal di mana urang hayang barokah teh gampang. Di mana orang menuju ibadah teh gampang. Likulli khairin mamnu, yang setiap namanya kebaikan pasti banyak rintangan. Di mana hirup di alam dunia orang hayang barokah, budak geus diadanan di komatan, maka tertanam tauhidna. Anak orang pergi ke ayeuna luar negeri, pergi untuk kerja, puntri untuk kuliah, tapi tertanam dalam dirinya tauhid kalimah Allah. Maka insya Allah kurang kali kurang menjaga aina awal wajibin alal insani ma'rifatun illahi bistiqamah. Eta we nu diajarkeun ku penting mah kurang diakoid wujud hidam baqa mukhalafatul hadis tarik kamuhu bi nafsi wa daniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran aliman hayan sami'an bashiran
kurang kali teh lahir ya terus diadanan di komatan bahkan dina kitab anak eta teh sae pisan kurang kali teh di EKH kabaget dua istri hiji sapalihna tina hikmahna EKH teh kurang kali teh moal kageunaan ku sifat kabinatangan sebab di akhir zaman loba jalma jauh tina ayeuna ulama gunung melet kapal tigep di mana-mana bencak Cianjur bencak di Turki bencak nu paling bahaya mah kabongkaran parabot kan mohon parawan gitu sebab zamanna zaman eling ka Allah manya anu ngaji edan jadi ustaz ge loba nu GR coba ka ustaz jemput gelok jadi di dia mah Pak Kiai kedah kiat mental sebab masyarakatna waranian kajengan dijemput gelok jadi hayang barokah teh kumaha teu gampang hayang barokah teh hargai ulama minimal urang sadaya sing carakan sareng para alim ulama sok di mana-mana urang tani maju usaha maju wajar satahun sakali sing ingat kiai hargai kos di Mekah mah nu adan oge abdi gaduh travel haji sareng umroh eta teh Masya Allah sakali ayeuna adan sabulan adan digaji 300 juta imam Masjidil Haram 750 juta mata adan nanti ngeunaheun di Mekah mah sabab gajina gede di urang mah ieu mah kiai dibere sarung urut nu maot dipake salat subuh teh ngajung juriga mata di Cimahi mah loba ustaz jujur astagfirullahaladzim eta ka ustaz jebut juriga sugan we atuh bapak-bapak beres Idul Fitri teh sing wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin beres urang Ramadan beres tarbiyah pendidikan selama Ramadan 1 bulan bisa meramadankan yang 11 bulan jadi salaki jadi tuh salaki jadi tanggung jawab daek usaha ulah cicing wa ulah sina ayeuna jadi lalaki nunggal gede am sok tunya ton tan gitu mah salaki kompak takut koplok wae sugan we geus Idul Fitri mah salaki teh gede kanya ih ai mantin ka mana wae ngomong teh batur kanya yeuh kanyut matak aduh ieu waranian kieu paisan nu datangna teh nini unggul matak salaki leuleus bere pitam leuleus wae bere sumangat teh bere susu atuh dibere susu mah lain ngaji lain salat ngagantel beren terus di mana di alam dunia urang hayang barokah ka salaki teh kudu menghormat suami yang baik kumaha salaki nu daek nyantri nyandung wae jadi candung yang geus pegang coba maka motivasi yang paling baik farfa bi dhammi dwan siban fathan wajur kasran ka zikrullahi abdahu yasur hamba Allah anu istimewa teh ngadidik budak teh lamun ti awalna di kekuatan tauhid maka ieu budak jauh tina rahmat Allah jalma teh mimiti ngaco geus ngacol apa kadang ngaci boga ilmu padi daek di pesantren apa ropa apa nasab apa JR apa jajeng naon pada mulana ulama seperti para kiai kasran ka zikrullahi abdahu yasul dikir ka Allah udhkuru dzikran katsira diseurekeunana lain imutan dunya lain mengandahareun ai urang mah otakna teh wa man wa ma wa atu sawi wa dzikir wa hakada inda tayyir urang mah hirupna teh pitayeun we da dijieuna tina talu jadi otaknya teh dunia dina otaknya teh mata pantes hirupna teh bingung jeung bingung susah jeung da eta nu dipikirkeunana nang saukur mikiran hawa nafsu sok sing gareulis keur salaki lain keur ojek online ieu mah rek Idul Fitri meuli gara raya ngarecing lipen hejo gamis hejo senal hejo tas hejo ngabring teh ciga lonok ai datang salaki daster nyenglet hiji kutang pargat ceuk salakina teh deukeun ka salakina teh utah-utahan dipariksa teh Kang corona lain karacunan kelek pamajikan matak salak pamajikan mah kudu naon istri mah kudu lemah lembut sabab istri mah disebut nage makhluk astagfirullah
ya kunti ku atau bakil nya kunti menyakunta sim kuring ka pungkur cuma santren di Garut ka ayeuna ka Sukabumi di Sukabumi ka Banten ka Jawa Timur teu aya niat dina mana aya tukang ceramah gaduh pondok teh aya dina 1.200 santri saya mencetak anak santri bukan hanya untuk jadi kiai tapi harus cinta negeri dan NKRI bahkan santri zaman sekarang harus S1 minimal jadi polisi jadi TNI agar memperkuat NKRI tepuk tangan untuk santri sing tarik jadi santri ayeuna mah kudu modern boga paminantu anu hiji ka pengusaha nu hiji ka ayeuna TNI nu hiji ka polisi nu hiji bungsu geulis bikeun ka santri dari mana yang tengah santri mah buduk sebab ustad nage bunga buduk wae ustad disebut buduk aing buru-buru kok nu ngonang sih mana mah kali kata nu ngonang aduh ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan ya pangarsa kesembuhan Allahumma tawir umurana wa sahih ya salam sababna paseutna bentengna ayeuna alam dunya teh para ulama ai ulama peryogi naon lu sangkingan nyata kakelek sangkeh usaha ka para wali-wali anu aya di alam dunia khususna nu carakat ieu wali anu aya di desa ieu jarahan kurang sama me kanu jauh jarahan heula kanu deukeut sama me ajengan nu jauh mulyakeun ajengan dekat tepuk tangan untuk ajengan yang dekat sing tarik رقت عيناي شوقا ولطيبة درفت عصقا وعديت إلى حبيبي عهدا يا قلب ورفقا صلوا على محمد السلام عليك يا semuanya kita berdoa ya Rasulullah kami berjamaah semoga kampung ini menjadi kampung yang barokah jadikan kami semuanya bisa pergi ke Mekah ke Madinah anak kami yang dihidup soleh-solehah berkat doa berjamaah semoga kampungnya barokah anaknya soleh-solehah semuanya rajin berjamaah assalamu alaika ya dengan cahaya Rasulullah hati kita dipenuhi dengan cahaya Allah cahaya ma'rifatnya Allah musyayyadahnya Allah dugus diserkeun rizki pinuh ilmuku pangerti sareng wargi teras kahiji subur makmur wajinawi Allah sadaya banyawan hasil sadaya dimaksad Allah 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 selamat semuanya Allah 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 gimana budak tos diadanan tos diekahan 7 hari kasih nama yang baik. Karena tugas orang tua yang paling baik adalah memberikan nama yang baik. Kenapa? Karena kata Imam Nawawi, doa itu ayeuna anak dikasih nama yang baik karena nama akan menjadi doa. Jadi aman teh sing halus. Ismu yu'ayyinul musamma mutlaqo ala muka Ja'farin wa khirnin wa qaranin wa adarin wa lahiki wa santumin wa hailatin wa wasiki wa asman atawa kunyatan wa laqaba. Jadi lamun urang ayeuna ngalani budak urang goreng anu kudu rifah ngangkatkeun eta budak. Ulah nu wati'ah, mau urang ngahina budak batul, ngahina budak sorangan sabab ngahina atau manggil dengan perkataan yang jelek sarua jeung urang teh ngadoakeun eta budak goreng. Mata kolot mah ulah saomong-omongna, komo irungna. Lamun budak baong tong dibaong-baong bageur. Kitu urang. Cuma baong cing leungit sia ceulina hiji atuh budak teh eueuh buntung ceulina.
Maranan budak teh tina Asmaul Husna, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrajak. Maranan budak teh tina naon tafaul ka Rasul, ngalap maunah ti para aina mana para ulama, ngalap karomah ti para wali. Maranan budak teh anu istimewa, Muhammad Syamsuddin. Budak hago hatina mataheuna agama, ulah dilani ku urang teh. Budak teh anfun naqah, hatina bebengok sapi. Mata budak nanti ciga satu, lain ciga sapi. Betul? Nah, satu orang ibu yang menyusui anaknya, mata budak baheula mah masya Allah soleh narurut ke indung bapana. Naon sebabna da disusuan lagi ku indungna. Ainu-aina mah budak lain diberi susu ibu, tapi susu sapi. Padahal ngenyotkeun susu ke budak 1 kali dikenyot 10 kebaikan. Lamun 100 kali dikenyot berarti 1000 kebaikan. Eta teh dikenyot ku budak, komo lamun ku bapana. Ku bapana mah doba pahalana. Ngan dosa situ. Mantak salah kita aja kudu loba dikendalikan nafsuna. Dikenyot. Tadi yang tinggalin saya imas mana? Cicing ulah dinu poek sok tinggalin huntuna wungkul. Mantak awen halus mah istri yang baik di mana salaki datang kudu naon? Kudu ngadangukeun cariosan suami. Ngadangkak. Atuh salaki datang jog kieu. Jog salaki teh weh. Aya bakakak hidung. Tengah peuting jadi bakeko. Subuh-subuh jadi bungaok eta kalakuan cenok lo kitu teh. Minimal azibu auladakum, ajarkan tata krama. Dikala orang tuanya lemah lembut dengan suami istrinya, penuh dengan sakinah, mawaddah warahmah, tahabbub, tasyakur, maka insya Allah ieu murang kali nage bakal lemah lembut. Lamun indung bapana ayeuna para sea wae, maka budakna ge sarua we, jadi kasar ngomongna ayeuna pas binatang. Mantap istri mah lain ayeuna urang sopan teh lain keur bobogohan bungku, ieu mah keur bobogohan diuk, ipat hayang kieu ditahan, hayang itu diplastikan. Hari geus nikah geura budak tilu salaki nonton TV pamajikan ngalewat perepet gitu. Ceuk salaki teh anjir kenal pot gitu. Da awewe mah babari hilap. Babari hitut. Ngadana jiga hayang hidayah. Anu hayang hitut. Aduh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di mana budak tos dinamian anu sae kade sur aina kitab aina Fathul Muin Imam Al-Balibari budak teh di mana budak teh 7 tahun ajarkeun salat teu daek salat cepet ngan ulah nu ngabahayakeun ieu mah nyepet budak ngabahayakeun disepet ku halu atuh budak teh gelo teh kalau teu bener nu kitu teh intina kudu kumaha anu lemah lembut aja 10 tahun kulemna pisahkeun 10 tahun kulemna pisahkeun olah di mana wae nyeun budak ieu nyeun budak di kebon atuh budak teh ciga lejer nyeun budak di WC atuh ciga merek ina nyeun budak di hareupeun kompor budak teh ciga gas jadi ini baru ulah di mana wae naon sababna tina syaratna urang hayang budak soleh teh ieu nage kudu soleh kudu heula tenang terus di kebon mandi heula sunat eta teh ieu mah di kebon berarti sawah langsung ka kamar doaan ka hileut-hileut ngiluan udah kelihatan hiji kali gata hiji kuduk teureun nyieun rusuh teuing pelawar kolorna paraseun utang nyangsang ngapantau rek salat subuh rusuh rarasaan sorban nu dikadieukeun pada utang pamajikan mata budak teh jiga kuman mata kade di mana orang hayang barokah pas anu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun apa tanya ka kiai sing deukeut kana ngaji yang berkah ngaji, yang tenang ngaji, obat bingung ngaji, obat susah galau aya nu nagih bayar si oco aya nu nagih auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil jom siapa yang pengen hadiah aya di dia aki-aki duda mana aki-aki duda ka dieu wakang hati beri duit ya cung aki-aki duda ngacung hadiah sok hadiah menang hadiah oh, dua dan yeuna atos teh dua aki-aki nu huntuan 100.000 ewang duaan jadi mana nu aki-aki bapak aki-aki pak aki-aki ah hadiah menang hadiah aki-aki hiji ini anu teu buka aya 100.000 keur ini ayo ke sini hadir mah
Jadi naik. Ayo mak ke sini. Ayo, kayak ngadi anu kerudung hidung. Anu kolot tuh buka pamit itu buka salaki. Sambut ku sholawat Ahmad ya Habibi salam Habibi tepuk tangan semangat Habibi Ahmad ya Habibi mana minyaknya Habibi salam Habibi salam alaika Habibi. Oh salim wasalim mabarik. Ayo pak ya ada pesantren SD SMP SMK dan perguruan tinggi dan ada haji dan umroh di sini umroh tayo nomor WA tayo foto-foto ulama namun yang suka surupan disimpan di bumi insyaallah nu kasurupan anak maut sholawat ijazah pembuka rizki jadi ya teh barokahna lamun di bumi aya foto ulama berkah tapi lamun aya nu seksi nu datangna kunti hitung-hitung ngukut berit berkah berit teh naon berit mah tadi ngukut geus datang sorangan lamun loba berit ngukut cing ustad ieu mah lain ucing mun ka ustad nyebut ucing ya minyak ya lamun aya tetangga bawel dioleskeun nya kana bibirna 3 menit teh muruluk jeung untu-untuna mun aya mah emok mah kosipan nu nagih awurkeun hareupeun iman nya minyak doa awurkeun ya insyaallah mun nagihna teh jengker maot ya terus berapa tahun jadi duda 5 tahun rek nikah deui moal wade aduh nu hayangan oke maksakeun we jadi boga budak teh kudu diur urus minimal urang jadi kolot kudu ngajaga 17 tahun 17 Agustus rokaat sholat 5 waktu 5 Agustus kolot Agustusan mah rebutan pegawaian teh si celikna di dia celik mah tuh kagak bisa dicelik di dia tepuk tangan atuh ya dia keur bakal kawin nah ya si minyakna aja Ji, what is your name? Siapa namanya? Muhammad Rahmat. Muhammad Rahmat. Jadi geus kolot mah kudu ngajaga Pancasila. Panca Indra. Pancasila. Doa hoyong Lailatul Qadar. Allahumma Barik lana bima rojakana. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wa nar. Allahumma barik lana fima rojakana wa qina adzaban. Doa ngusir juri. Allahumma anta salam. Allahumma lakasumtu. Aduh, eta mah buka puasa atuh. Ih, ieu mah ya. Ya Allah, ya Rabbi. Jadi urang teh kudu kagegeloan ku Gusti Allah. Kudu kagegeloan ku Gusti Allah. Contoh seperti Epi Tamal mau makan teri, mau minum, Beringat padamu. mau tidur. Beringat padamu. Oh, Susu. naon susu. Oh, kekasihku. Lain susu. Awak pegang begi karena susu ieu mah. Jadi urang teh kudu loba nyonyok. Lanjut. Kemana meni wae ngomong ke latas ya. Aduh, iku naon di jelema teh kieu-kieu teuing. Alhamdulillah ya Rabbil.
adanya bangnya, adanya dimana orang kayak pusi orang tuh bisa ngaji pasantren tuh. Ada milih pasantren sing bener, kudu saariran jeung kolot-kolot kurang. Non sebabna zaman ayeuna ulah ngarobah akidah urang, kudu ngajaga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tepuk tangan untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus turun. Atas Kang Omang. Sok sing barokahnya. Anggo susu sisanaman wae. Senang dibalik dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa. Alhamdulillahirabbil. Beres salatna. Tujulah as-salat tathhirul qulub min adnasi dulu. Salat teh penting karena bersihkan kotoran-kotoran hati seluruh illah dina hikam. As-salah miftahun libabil ghaibi. Salat teh keur mabukakeun pintu rahasia-rahasia Allah. Jadi kuncina budak hayang soleh soleha, rizki hayang barokah. Teh salat 5 waktu. Tung bisa mah lalaki kudu salat berjamaah. Sabab eta mangupikeun as-salah mahalul munajat. Salat teh tempat munajat ka Allah. Alima wujudud dhafi. Allah uninga kana lemahna diri urang. Maka salat dina 50 waktu jadi 5 waktu, tapi 5 waktu sabi ganjaran dengan anu 50 waktu sesuai dari Quran. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Itulah keuntungan umat Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahannya urang sing barokah dunia akhirat. Sekarang urang ngaoskeun sholawat. Sholawat judulnya ini sholawat anak, ada di YouTube. Judulnya sholawat sallallahu wasallam. Bari ieu izajah ieu para kesembuhan ijazah sholawat membuka rizki dibaca 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga sadayana sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Saur abi ajaztuka, saur sadayana qabiltu. Ajaztuka qabiltu. Al-Fatihah. Sholawat asgil dhalimin teh eta izajahna ti Kiai Hasyim Asy'ari. Upami ayeuna salat sallallahu wasallam eta izajahna ti guruna Syekh Abdul Muhyi pamijahan. Saha guruna? Syekh Abdul Rauf ayeuna di Aceh. Syekh Abdul Muhyi pamijahan upami di etang yuswana ti kurun anjeunna hidup dugi ka ayeuna teh 352 tahun. Masya Allah. Mudah-mudahannya urang sing kenging karomahna maoskeun doa ieu, kudu maoskeun doa ieu sing kenging karomah Syekh Abdul Muhyi, karomah guruna Syekh Abdul Rauf anu aya di Aceh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tinggal we di YouTube sholawat sallallahu alaihi wasallam Kang Ubay dengan anak-anak anu abi nu kali SD kelas 1 kelas 2. Alhamdulillah. Kenapa dibikin sholawat anak-anak? Karena urang kali urang ke digenyotna kunaon? Ku HP. Permainan YouTube. Akhirnya budak teh poho ka Allah, poho ka Nabi. Artis apa, pemain bola apa, tapi ka Nabi, sareng ka sahabatna, sareng ka para ulina, sareng ayeuna kudu ditanamkeun di dalam hati waktu kecil dugi supaya tertanam di hati nuranina, yaitu Nabi besar Muhammad. Mata ulah eleh ku dangdut, ulah eleh ku siar-siar anu ayeuna urang kehiburan. Ayeuna sholawat ge kudu ayeuna booming supaya budak urang mengenal Allah, mengenal Nabiina. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Seganjang. So, anu bade sodako, Bapak Ibu isadaya sodakona 10.000. Anggo pembangunan pesantren ada cabang di Subang, pesantren di Cimahi, Rodo Tulung, dan kemarin saya ada yang wakaf di Ciamis Cisaga 1 hektar. Insya Allah di Ciamis akan dibuka lagi Rodo Tulung 3. Pilih kesepuan hoyong manganyana gratis. Pasian. Pasian. Sallallahu wasallam ala nabi sayyid. Anu sodakoh sing panjang umurnya, anu sodakoh sing panjang yuswa, simpanan masa depan. Walaupun 10.000 deh, sing jadi gedong di surga. Bahkan jadi wasilah usul ilallah. Rubbama qada alaika bidanbi fakana sababan fil usul. Mudah-mudahan walaupun urang loba dosa, urang sing husnudon ka Allah. Lautan rahmat Allah calikna di dia ayyulaika yarjuna rahmat Allah. Mudah-mudahan orang singing rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenang-kenangan ada alamat, ada telepon sugan anak itu sing tiasa masantren, sing tiasa calik di pondok
kanggo ngajaib ke urang di akhirat di dunia sareng akhirat. Sadayana mudah-mudahan ya Allah turun hujan ieu sing jadi turun rezeki anu ngageuyer teras anu hajatna ngaluarkeun puluhan juta sing janten ayeuna ge puluhan rahmat barokah ti Gusti Allah. Angkat volumenya, diangkat suaranya. Berjamaah tiap ilmu amat mulia. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin alihi wa mugi Allah Allahumma ij'al hadzal makan wa ma haulahu makanan mubarakan. Mugi Allah ya tempat ya kampung sing barokah. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna hasil maqasid sadayana umma barik lana wa sa'bana wa ballighna qana wa hasil maqasid. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla maut. Gusti sekian habis sadaya biasa tobat ulang sampai orang habis sadaya kacatak alam kubur. Mugi dosa abdi dihampunkeun, akhlak abdi diluruskeun, dipasihan jalan anu ihdinas siratal mustaqim, dipasihan hidayah ti Gusti. Harga mati tengku dipertiwi, cita-cita harus tulah pedoman sendiri. Kenapa menteri dari TNI atau polisi wajah kuliah mengabdi untuk negara. Sallallahu alaihi lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballana Ramadana wa hasil maqasid. Coba ini laguna salawat wa asgiril zalimin supados urang sadaya anu zalim mahasud ka urang sing jadi dulur dunia akhirat, nu anu awon ka urang sing jadi dulur dunia akhirat. Ya mudilla kulla jabbarin anid bi qahrika wa izzika wa sultanik ya amanal khaifin iqfina syarrad zalimin wal hasidin wahzubna 'anil qaumil zalimin. Mudah-mudahan urang mah ulah aya muslimin jeung muslimat anu garoreng hate saltos Idul Fitri kembali kana suci, sing diajar muhasabah, sing diajar introspeksi diri ku berkah Idul Fitri, sing jadi menang ngarojana urang ka Allah hujanan ieu sing jadi wasilah turunna longsurna rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semangat Bapak-bapak, kita bersolawat agar hidup nikmat, mendapat syafaat, selamat dunia akhirat. Sekarang sadayana aya di YouTube. Allahumma salli ala sayyidina. Sarang sadayana asbili zalimin. Ayo semangat semuanya. Allah rijna
من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Mugi ganjaran pamaosan sing dugi ka karuhun urang sadaya. Allahumma shalli ala Allahumma barik lana fil mauti wa fi ma ba'da maut. Mugi Gusti karuhun abdi sadaya ye kampung ditempatkan di raudhatan min riyadil jannah. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Allahumma ij'alna auladana min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wad dhayr. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, tumbuhkeun rasa cinta tinuju alit putra abdi sadaya sing cinta ka nabi ka para wali supaya dia terbiasa dugi ke akhirat cinta ka Allah cinta ka nabi. Ya Allah ya Rabbana kasihan abdi sadaya kesempatan jantan jalmi anu husnul khatimah. Ulah jantankeun abdi sadaya jalmi anu su'ul khatimah. Ya Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu lana di kulli asrin yusra. Mugi anu sulit sijatan mudah, mugi anu tedamang sijatan sehat. Li kulli da'in dawa wa li kulli syaqamin syifa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Ya Allah berkah salawat penuh nikmat dunia akhirat sadaya ya Allah. Dijauhkan dari segala ujian dan azab dan laknat. Bahagiakan kami semua ya Rabb, sejahtera di dunia dan di akhirat. Sayana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa askiri al-zalimin وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Jadi tugas orang sadaya ada yang sepuhan khususnya orang tua yang urang kali ngadoa ka Allah barengan ku tirakat barengan ku puasaan budak kurang. Nabi Ibrahim ge hoyong budak soleh teh Rabbi habli minas sholihin teh puluhan tahun. Komo urang Nabi Musa hoyong ngelekeun Firaun dina tafsir dicarioskeun 40 tahun neme diijabah ku Allah. Jadi lamun urang moga kasuksesan, lamun urang ngadu bumi kadu jalan model kieu lain meunang urang, ieu teh meunang tirakat sepuh urang baheula. Menang tirakat uyut urang sadaya, menang tirakat guru karuhun urang sadaya. Mata urang kudu wasalaya tawassalu tawasulan. Kudu daek tawasul ka kolot urang. Kudu daek tawasul ka para wali-wali Allah. Sugan digusulkeun ayeuna ka hayang urang ka Allah. Da urang geus puguh loba dosa, sugan we kapeurih kasusah sepuh urang sing kalanapan ku anak incu urang keberkahanana dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bahri anwarika wa ma'adani asrarika wa lisani huzzatika wa rusi mamlakatika wa imami khadratika wa tariqi syari'atika mutaladdadi muntahi bitauhid insanil wujud وسبب كل موجود أين أعين خلقك المتقدم من نور ضيائك صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتنقلني بها وخالتي وتقضي بها حاجتي وتقضي بها حاجاتنا وترضى بها عنا يا رب العالمين. هذا ما أخذ به علمك وأحصى كتابك وجرى به كلامك وشبخت به مشيئتك وخصصت خيراتك وشهدت به ملائكتك
adad al-amtar wal ahjar wal ramar wa awraqil asjar wa amrajil bihar wa miyahil uyun wal abali wal anhari wa jami ma khalaqa maulana min awaliz zaman ila akhirih wa mawada fihi min al-layli wan nahar walhamdulillahil azizil ghaffar. Ya Allah, kuberkahna junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kuberkahna Nabi Khadir bin Abbas Baliyad yang melakukan istiqamah, kuberkahna Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Zailani Al-Baghdadi. Iya sadayana yang wargi primados sepuh primados diijabah. Ubi karomahna ya kampung, karomahna ya desa, ubi karomatihim wa hidayat ya mujib ya syari'al ijabah. Mugi sadayana diijabah. Mungkin nontos ngaran ayeuna ngaluarkeun sedekah jariah digetosan ku Allah ratusan miliar barokah. Nu sulit sing janten mudah, gaduh panyawat sing janten sehat. Putra janten keun ahli ilmu ahli amal ditebihkeun dina madarat dunia madarat akhirat. Mugi hareup kasusahna kaperihna sing jadi ladang dunia sareng akhirat ditempatkeun sepuh urang betos ngarantunkeun alam dunia di raudhatan min riyadil jannah. Mugi berkah ieu pangaosan sanes ria ngayakeun ieu pangaosan mulut pribados teh ya Rabb. Mudah-mudahan sing janten kasayan ka ibu Rama abdi uyut abdi nu tos gantunkeun alam dunia. Mugi diangkat derajat dunia akhirat. Tetesan ya air hujan sing ngahampurana dosa urang sadaya diampuni ku Allah. Urang sadaya sing jadengkeun jalmi an husnul khatimah. Al-Fatihah. Wallahu yaqdi bihi bati wafirah liwalahu fi darajatil akhirah. Sing kuring tiasa salami insyaallah sanes waktos tepang deui sareng kasepuhan mugi sadayana barokah dunia akhirat. Bagi pribados dah ngabujeng waktos tabu 1 kedah aya di daerah Cimahi. Acara tabligh akbar dihadiri puluhan ribu jamaah anu hadirna. Mugi sadayana ieu walaupun urang ayeuna hujan teu ngahalangan kana lungsurna rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Sakitu nu kafiatur billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kali lagi sering alhamdulillah acara di Covid dengan kain rombong sering atau di Sinabdi.